Sore-sore ngadengekeun ceu ibu carita sabari ngabaso. Eta mah meuni kuat seru pisan caritana teh. Tapi ke lamang pangmengpeng budak sari eta rek ngepel heula. Mending geus teu gedah nincak atuh dah remeh mending ngararak dina teras teh. Urut barang dah raya remeh digalengan ku sapeda geuning meuni pararageun diempelna oge. Satadina mah da wegah ieu teh ngepel teh ngan maksakeun we. Bisi anu apel engke beuting pan meureun era imah lodroh mah. Cobakeun teu genah we katincakna cara repel. Beres ngepel teu lilat podonghol anu nganterkeun pesenan. Seperti biasa we pesanan urang mah hakaneun geuningan. Lumayan nih 100 cm menang 4 rupa. Teh menang umaha menang meucinan peujeutna urang langsung wadahan kana toples. Pira aku suka sakit teh mah samingun kana mahan persayurana. Jeung deui da urang mah lamun masak teu loba-loba ceu. Anu dahar ngan tiluan bari jeung bocil hungkul. Lamun masak oge cukup we sapoe teh sakali. Ku resep ieu kana bawang beureumna meuni gardeh bersih deui. Ayeuna oge asa warga rek masak teh. Ayeuna mah urang ampikeun heula we lah anu penting mah aya stok we jongjon. Heueuh iraha we daekna aya masakna mah. Da meuni sok genah geuning lamun na kulkas stok pasakeun teh. Sarajan eusinan teh anu araraneh tapi asa jongjon teh geuninganan. Stok perbengbuan aya, stok beas loba keneh meni asa ku genah ieu hirup. Heueuh anu genah-genah na we ceu teh mungkeun mah. Da anu keriripuna mah cukup aku aja yang tahu, selebeu. Tuh pannya ai kajalmi soleh mah wagah masak torojol anu nganteran baso. Meuni kabeneran pisan eta mah yeuna keur lalaparna atuh da. Disampakeun baso anu moronyoy kieu meuni raos pisan atuh. Porsi 10 teh meuni berak tuh ceu heg komplit deui. Tuh bocil oge saporsi teh dibagi 2 we jeung lanceukna. Ngagro-gero ceu ibu beuteung cing teh ngabaso moal. Heueuh arek hayang cina tungguan heueuh hayu atuh cing teh. Jeung meuni saku nikmat ieu teh ngabaso teh sabari ngadengekeun dongeng. Heueuh ngadengekeun ceu ibu carita meuni rame pisan. Heueuh lin hayu cing eta baso atuh gerah huapkeun misi kaburu tiis. Ngan hayu we geura carita ari baso diantep teh dihuapkeun. Heueuh da ya ceu urang mah lamun aya gosipna naon teh tara nyaho ti batur sok nyaho teh ti inung sorangan.